hadang ingsun pati oge senopati oge etuk saha anu ditukang cenah tokoh masyarakat coba menta diukna kaharep kula sangat sono nu taya papadana pati kaharep diukna apayun kula oke tunjuk semangat Cimahi pun patih nampi karena pembagi salira galayannya haturkeun semah pangabaktos kasalira Mahaprabu mugia katampi kalayan kabingan ditarima pati atur nuhun ngeran atuh kalihna tieta tina naon rupiah kalapatan muga ageng sewu cukup lumur jemar hapunten anu kateda waninggalih nu kapamri sami-sami hampura kaula ge pati atur nuhun ngeran atuh salajengna ieu teh aya pikerejaeun naon Purwa salira kersa nimalan bujeng hingga kapunut barganing tanaga emutan lah dugi kapati ge mangate teuing Gusti Prabu tunggu mangga Gusti Prabu ari eta tokoh masyarakat di tukang saha cobi saha teh kaharep tokoh masyarakat anu ngawakilan masyarakat bade ngadugikeun aspirasi nasaurna teh Gusti masira makna teh ngadugikeun rasa kaprihatinanana kaharep tokoh masyarakat saha anjeun hatur sewa nuhun laksa ketika bingahan di Cimahi gasik ditampi engal ditanya laras nanging sadayana nyangakeun semah pangabaktos kahunyuk panjenengan Gusti Prabu mugia katampi kalayan kabingahan ya diterima alus sorana samohon Gusti da parantos kieu di Cimahi mah nah aing mah teu ngahina alus muji aing mah semohon Gusti hapunten di Cimahi rada ngadengdeng ieu teh. Ya gemper kula. Gemper di Cimahi teh malum lebet ka karaton. Nyarocot tur teh di Cimahi teh Gusti da biasana di Cimahi mah tara lebet kanu harurung harerang kieu. Biasana mah di Cimahi teh suku teh antel we kana taneuh. Paling saya oge kana palupuh. Ayeuna abdi kadang ngadapal ya karpet anu sakya ararempukna karpet beureuh anu sakya empukna meni asa ngadengdeng di Cimahi teh tetegeun Gusti ya teu naon punten di Cimahi milih ngotoran suku abdi teu naon bae da diona da ieu teh karaton anjeun batak anjeun dibawa ka dieu teh rakyat kaula semohon Gusti atuh salajengna hapunten bilih ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara anu teu sapuk sareng mamanahan salira moga salira kersa ngamaklum Gusti ya saling maklum saha ngaran di Cimahi Kalapetit semohon aya nama kapungkur mah abdi teh Aliando ngan Aliando teh tipes wae teu cocok abdi teh Gusti nya itu kena usaha goreng nya digentos abdi teh ku Sarman aduh Sarman kumaha Sarman tah ku Sarman teh ngadon mencret teh
teu cocok keneh wae geuning. Cocok Gustinya aing ngange kalapetit mah alhamdulillah ayeuna Alus. bangkrut. Bade diganti ku Ayub teu bisa dakwah. Nya da Ayub mengaran Ayub mah bisa dakwah. Nya itu Gusti. Syukur bagja kamayangan kalapetit. Semohon Gusti punten nih abdi ya. Teu naon dari angkir ku kaula. Kumaha kaayaan nagara ayeuna? Mangga atuh Gusti Senopati Gusti Pati da abdi mah bade nilurani abdi mah bade nyambungan. Di pakampungan mah aya panginten anu bade diobrolkeun ku abdi diobrolkeun ku abdi ai teh aya mah ngabetemu ya abdi mah. Ya, bulan. Nya da paur kitu da jisim abdi mah dikaraton detara tara ke komo di dieu Gusti ampun. Sakieu harurung harerangna. Lampu oge menicing harurung harerang kieu lampu teh. Nya biasana diroropok mah 5 watt oge bade pegat. Nya 5 watt teh hiji saimah teh Gusti. Sagantungan teh kudu mahi kabeh nu ka WC. Ayeuna bado sakieu harurung harerangna isin abdi teh. Teu nanaon. Semohon bilih ya mah bilih. Henteu teu nanaon. Semohon. Kumaha Senopati patih kaya negara ayeuna? Gusti, Kumaha kula? paralun anu kasuhun hampura anu diteda ninggalih nu ka pamrih. Yo. Panginten laporan jisim abdi ayeuna pasti moal nyugemakeun kana manah salira. Margi ieu laporan teh tangtos tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama. Jauh tina rasa alus tebih anu dicita-citakeun dina ati sanubari salira. Pasti bakal nguciwakeun salira nanging ai parantosan di perolohan kieu mah atanapi di dadasaran kieu mah papaitan ayeuna mah panginten jisim abdi teh nyaeta ngalaporkeun ngeunaan kajadian di negara Giri Pataka ayeuna. Kumaha uninga ku anjeun? Kumaha teh kula? Nagara Giri Pataka kiwari nuju dilanda krisis multidimensi. Iya. Nuju karanapan bancang pakewuh. Kesirikna bencana ampir unggal poe di negara urang. Laras kula. Tingawitan bencana alam. Gempa bumi, Yo. longsor mah, banjir bandang mah, puguh ning kahuruan mah. Laras kula. Jadi wabah jeung musibah anu tumiba ka negara urang. Di mana datang halodo jadi musibah, di mana datang hujan jadi banjir. Teu sakedik korban anu rapluk dina mangsa kejadian bencana alam. Teu acan dilanda gempa, teu budak teu kolot jadi korban. Gempa di mana-mana kejadian teu acan rengse di belah kaler datang di belah wetan. Di belah wetan teu acan beres kurunyung di belah kidul. Di belah kidul teu acan rengse datang di belah kulon. Negara urang katurug katutu tereureuk-reureuk dilanda musibah jeung wabah. Teu acan katambahan deui ku panyakit di negara urang. Aneh penyakit di negara urang. Nerkap penyakit di negara urang. Penyakit teh kadang-kadang gering isuk, sore pae. Sore gering, isukna pae. Kitu we kula. Kitu jeung kitu Gusti di negara urang.
kejadian rupa-rupa masyarakat parantos ngamarudah, masyarakat parantos bingung, temangih tungtung susah taya sudahna. Teu aya jalan kaluarna kedah kumaha. Ngungkulan ieu kejadian. Sangkan negara urang waluya, sangkan negara urang balik deui pulih ka jati, pulang ka asa negara anu subur, makmur gemah ripah loh jinawi teh geningan jauh tanah ka langit. Kitu Gusti. Da acan kabakaran leuweung kahuruan sasatoan kulantaran leuweung kahuruan sasatoan kakarota satogala kadang-kadang asup ka kampung-kampung turun gunung sabab naon gunungna geus diraruksak ku manusia paingan cekaterangan yen ruksakna alam dunya nyaeta ku leungeun-leungeunna jelema anu teu bertanggung jawab. Da baheula mah leungeun teh dijaga ku pamali teh masih keneh lestari. Leuweung dijaga ku pamali, leuweung bisa lestari. Tapi ayeuna aneh leuweung geus dijaga ku jelema ngadon ruksak. Ngadon beuki beak. Baheula mah dijaga ku pamali cukup teu meunang asup ka leuweung eta sanget leuweung nepi ka lestari nepi ka kumaha oge cai teu kurang baheula mah. Ayeuna mah naha saprak dijaga ku jelema leuweung jadi barareak. Nepi ka leungit ratusan kubik. Jelema nu kumaha? Aduh Kak, da tukang urang kampung mah atuh maling kai paling oge suluhna satanggungangeun. Paling oge keur kanang doma wungkul, tapi ieu mah kulantaran beuteungna teu seubeuh-seubeuh ratusan kubik dibaban ku jelema. Ditrekan mawana. Ditrekan sakali maling ratusan kubik. Mangul nage ku truk. Kadang-kadang anu teu ejreg pisan mah di jero amulan biasana mayit atawa negering, ieu mah di jero amulan kai. Kitu negara urang dilanda krisis multidimensi. Penyakit rupa-rupa di negara urang. Alalanyar penyakit teh. Ararane penyakit teh, maka jeung aya penyakit diabetes. Diabetes. Penyakit jantung koroner. Sakedap deui kopra. Nah, kopra. Begini jantung koroner. Koroner. Dedengan teh sia. Punten abdi mah orang kampung. Maka jeung aya penyakit AIDS, HIV, teu wawuh ngaranna ge baheula mah. Da baheula mah paling oge penyakit teh budug. Ya, ulah. Senang baheula. Ararenteng raromeheun. Lencangeun baheula mah geuning suku teh. Bisul beunyeur baheula mah penyakit teh ararenteng. Nya ayeuna mah penyakit teh tina sasatoan tina sasatoan bareurat ngaranna oge penyakitna ge. Make tina sasatoan mode tina reungit make jeung aya penyakit DBD. DBD teh Demam berdarah. Gusti nu agung. Eta teh tina reungit. Tina reungit. Maka jeung aya penyakit tina reungit aya oge nyaeta penyakit cikungunya. Tina reungit keneh. Cikungunya teh tina reungit. Allah. Malaria. Tina
tina reungit aya mara rindu Gusti eueuh make jeung aya panyakit kaki gajah flu burung flu babi dina sasatuan teh baheula mah tina sasatuan paling oge panyakit kutongo semohon Gusti bener kutongo jelema teh anu sareri berarti pernah kongsi ngalaman apa maneh tongo nya apa Gusti tongo da abdi mah orang kampung atuh da tongo mah penyakit teh ngajedongna teh di dinya we cicingna teh dina naon dina dapuran salak pono nyaho bareng we nya di garo teh genah atuh nih nyaho bareng we nya awewe mah moal apalon tongo nya datara tongo mah ka awewe jarang gitu tah nya aya ari tongo mah lolobana ka lalaki di dinya we cicingna teh dina sela-sela awewe mah moal apalon anu apalon oge panginten anu pernah nyabut tongo nya anu salakina kakenaan ku tongo meureun nya kabayangnya di damaran gitu tah nya kitu Gusti nya datang mah geuningan centil hewana teh jeung pink deui warnana teh nya kapungkur mah tuh Gusti paling oge gonongon baheula mah penyakit teh gampang gonongon mah ubarna ge ku bulao enteng bulao ya kadiekeun balurkeun kana bohong gonongeun teh naon gonongeun teh bareng geuningan kakacangan dia dina bohong nya bareng geuningan dibalur ku bulao cageun teh biru we nu aya mah jika ditampilin kata napi ku ieu ku sanguhanat teh kapal gareleng kana bohong teh gonongeun mah baheula mah bener tah geus teh sesanguna teh bigeun ka angin nya maksudna mah dipindahkeun cageun gonongan teh anjing nu coba anjing teh baheula mah ngarago ga jelema gonongan teh lalintong anjing kajuhanat nya ciri anu sareureum mah berarti karolot jelema udah kaina mah moal apalon gonongan nya udah kaina mah gonongan mau apalon anu mah penyakit kitu bareurat teh Gusti nya mudah DBD apa urang teh kudu ieu geuna teh kudu bersekat DBD teh pan tina reungit aya reungit apanan ngajedongna teh dina cai nya reungit eta mah dina nu bersih cai nu eta mah reungit naon teh ngaranna teh adepti teh ngaranna teh nya wis apa ya iya dong DBD mah apan aya di program pemerintah apan DBD mah pan aya 3M naon 3M teh 3M teh nyaeta 5.550 lain goblok kada duit wae teh mah pabulangan ai 3M teh hiji mengubur tuh kedua menguras katilu menutup tadi kahiji teh mengubur kedua menguras teh meureun aya keneh aya mimitina menggali manya jadi kubur eta pupungu ai digaling teu lain ieu mah lamun aya nu nanem kubur kitu ulah aya cai nanem semohon kita bintik-bintik teh di dinya ngajar dogna teh nog-nogna teh dinu bersih eta teh mengubur udah urut kaleng-kaleng gitu tak kubur nya Gusti bersih teh pan sehatnya aya menguras teh nya eta ngabersihan bak
nya nu boga bak lamun teu boga keur ngarus naon sok lamun boga pama boga yeuna boga keur manehna susukan mah susukan dikuras oh iya mah nu boga bak sate atawa maneh dina kawah mun kawahna dikuras pelakan bujahit jadi mengubur menguras yang menutup ayo nutup naon ha model MR nu kitu teh ditutup mun aya caian teh meta asup reungit ayo warung tutup tong dijajak cawai gitu Gusti ya jadi eta teh tina DBD tina DBD teh nu mantak hidup bersih teh lamun hayang sehat hidup bersih sabab kebersihan teh sebagian dari iman tuh geuning apa pinter ada abdi mah sok ngaji Gusti di Ustad Ayub nya diajar Iqra nya raraban ya abdi mah apalna teh Ustad Ayub abdi mah nya diajarna teh kitu diajarna human teh bayan mami bade nu ka teh Ustad Ayub apal kanu kitu nya teh abdi mah sok ka Ustad Ayub kitu nya ngadon naon dahar tak itu Gusti masyarakatnya marudah kedah kumaha Gusti masyarakat parantosna marudah nya penyakit ayeuna luar biasa penyakit teh Gusti ararane itu udah penyakit baheula mah teu aya model aya teh penyakit tadi teh diabetes teu aya enten tina kadahareun eta mah penyakit mah lalu nanti salah sorangan anu didaharna instan anu didaharna cepat saji zaman ayeuna mah mie instan 3 menit dihakan tong boro mie instan sangu ayeuna mah gampang dengan 10 menit bisa asa bisa didaguan lapar baheula mah proses sangu teh lila teu acan panen ge baheula mah 6 bulan kakara tiasa dipanen ayeuna mah 3 bulan dipanen matak wayana umur jelema ayeuna mah pararonok sabab naon da kahakaanna lagi anu dihakan pararonok instan cepat saji ayeuna meuli ayeuna dahar baheula mah pan sangu teh dikari heula digigihan heula geus digigihan teu can diseupankeun dina seeng jarakna tina cai kana aseupan teh sakitu senti kolot baheula mangga diperhitungkeun naon maksudna geuningan saprakeus aya penelitian lamun dikitukeun teh dikari disangu diseupan teh eta teh bakal nurunkeun kadar gula dina eta sangu luar biasa ya pulen baheula mah make jeung aya sangu poe ayeuna mah boro-boro sangu poe teh ngerakeun dina mejiker teh ning meledos koneng matak pantes penyakit yang penyakit anu tumiba da kahakeunana ge cepat instan cepat saji ayeuna mah tu budak ayeuna moal apaleun ganyol moal apaleun talus putri noong sagu burayot kahakaneun baheula mah papais ali agem cucur katimus Portugis lain Portugis Bugis goblok gitu moal apa aya kahakaneun jret naon jret teh kelepon gini nu buleun di jerona gula ning dihakan teh jret ngeuna tidak harti ngeuna nya kelepon disebut teh matak baheula mah nya kitu sararehat da ieu mah atuh da barudak ayeuna mah nyahona teh naon hotdog Dunkin Donat fried chicken pizza seblak jeung lada jeung riweuh nya seblak jeung sabaraha hamburger naon hamburger teh hamburger duit ger pas ya udah mahal atuh
Ari hotdog teh naon Gusti? Ari hotdog teh ari hot teh panas. Ari dog. Anjing kabayang anjing panas di lemok. Anjing kermoyan dihakan. Ngeunah kene kasreng. Ngeunah kene kasreng geuningan. 7.000-an teh seubeuh. 7.000-an teh sangguna opat. Ngaku 2. Tuh. Samohon Gusti kedah kumaha anu demo di negara urang teh Gusti. Anu demo anu unjuk rasa ka urang cenah mana janji pamimpin teh geuningan Allah cenah. Tempo kieu manggeunang pamimpin teh Allah datang cenah ka masyarakat tempo ripuh mah teu cara karhayangna cenah pamimpin teh ka rakyat teh ngadak-ngadak darareukeut cenah. Oh, gitu. Cuk saha? Cuk demo demi Allah salah abdi. Bari mawa baligo nu demo teh uluh cenah nya ka rakyat teh usuman tempo mangsa kampanye ka karanya ka rakyat teh tempo masa kampanye ka karadekeut ka rakyat teh tempo cenah masa kampanye ka karadae kulir ka kampung-kampung janji we murulu ka rakyat cenah cek demo teh janji we cenah aku akan membela wong cilik. Aku akan membela wong lemah. Hari geus ngajedog jadi pamimpin eling ka rakyat. Ampun. Allah. Dalolobana mah geus ngajedog jadi pamimpin mah ngadon curang cileung nangan palingeun. Ngadak-ngadak para nyangkokot jara di bangsat. Aing beunang ku KPK api-api dengarkeun maneh kana tiang listrik. Hari dihukum, meninggal renah dihukum jadi kamar teh aya TV, aya kulkas di hotel, sarua jeung pindah imah eta mah. Maka jeung bisa keluar heula si koplok teh. Di mana? Apa kana aya mah di beja-beja. Mata keprok ge meureun apaleun. Da urang dia ge meureun sok lalajot TV. Nya palalinter urang Kuningan mah da sauyunan kabeh ke urang Kuningan mah. Nya di kabupaten lain di kabupaten di Jawa Barat anu pangsauyunanna demi Allah yang malen pada harapan urang Kuningan Nya Jajang nyana atuh. Nya naon sababna? Sabab kuring loba ngawayang di Kuningan. Paingan apal atuh. Jadi apa ka desa-desa udah ngabayar wayang teh lain murah sok ayeuna kabeh sarareongan urang anu teh ulah imah sauyunan berarti sauyunan kabeh oge. Uyup urang Kuningan mah nya hajat desa hajat naon teh ngadabeh wayang golek mata ngadoa mudah-mudahan urang Kuningan sadayana cing sarareha. Amin. Cing baraleunghar ageng rezekina. Amin. Nya panjang yuswa urang Kuningan sadayana cing hajat tunggal poe. Itu Gusti. Kumaha ieu kejadian teh? Iya mau jadi pasal kerkuala lagi. Akan ngeteh hayang jadi pamimpin culdog-dog tinggal igo. Hayang akang oge rai jadi raja. Jadi negara anu berat beunghar ceuk paribasana bro dijuru bro dipantong ngalayah di tengah imah puncir leuit loba duit. Tapi nalah di kumaha rai da meureun geus kieu kayaanana teu hayang akang jadi pamimpin dina mangsa masih keneh aya rakyat nu kalaparan. Ya, benar. Teu hayang akang jadi pamimpin. Dina mangsa masih keneh aya rakyat Anu sarena di kolong jambatan. Daing jadi raja teh tengah hayang-hayang tapi dalah di kumaha rai da geus jadi. Da kaula ge teu cicingeun rai teu cicingeun. Sangkan ieu nagara waluya sangkan di negara balik pulih ka jati pulang ka asa jadi negara anu berat beunghar tadi geus disebutkeun ku kula subur makmur gemah ripah loh sinawi aman santosa kerta jeung laharja negara
madani mardotilah kahonta kaum buruhan teripu padagang pada sugema patani pada mukti rai ingon-ingon pada mulangka kanang natawis di negara ayah dina kayan ayam tur tentrem rai beres da akan kita cicingan supaya ieu negara waluya mematak anjeun diangkir dina waktu ayeuna akan aya badami keuneun ngeunaan ieu kajadian anu tumiba ka negara urang rai geura dengekeun aya solusina pati aya jalan kaluarna nya ngeunaan ieu kajadian pati naon kaula penting tadi kaula mujasmedi kah yang widi mujabrata kah yang mahasukma pade Laras Gusti laras. kaula menang ganam ramo kengeng ganam ramo bener Dopi ganam ramo teh naon? ilham Ai ilham teh urang mana? lain urang lain ngaran ilham teh harti deh Ilapat. sia teh menieuh katahu pisan ilapat Oh, ilapatnya. lamun ka nabi mah wahyu teh ka urang mah jalma biasa ilham ilapat beda deui ka nabi jeung urang kudu dibedakeun ulah disaruakeun jauh derajatna ge jadi aya ilham bener Aya ilapat naon Gusti? nya eta kaula menang ganam ramot tidu benang dipercaya nya eta aya sorat tanpa katinggalan bati aya sorat tanpa ketinggalan bener dina mangsa kaula keur menekungkah yang maha agung mujabratakah yang maha sukma naon bisa ieu negara waluya bisa ieu negara giripataka negara subur makmur gemah ripah lojnawi tapi kaula salaku raja kudu mibanda hiji mustika hiji mustika bener Mustika naon Gusti? Ai mustika teh? jimat Oh, ngange jimat. bener mustika naon hiji jimat disebutkan ku eta gaib nya eta ngaranna layang jamus kalimusada layang jamus kalimusada asa kakaranga denge ai Asa kakarengnya uping aya mustika kembang teh layang jamus kali musada. Biasana mustika teh merah delima kitu tah nya. Virus naon virus aib. di mana ya ganggu we panayangan jaji di mana eta layang jamus kalimusada teh maneh apa negara amarta oh nya terang kumaha negara amarta luar biasa negara amarta mah Gusti jadi negara anu luar biasa kaum buruhan teripuh padagang pada sugema pesat dina segala widang kegiatan jadi negara picontoeun pikeun negara-negara nuliana naon sababna ieu negara amarta jadi negara bulat beunghar sabab raja amarta ngagem layang jamus kalimusada jadi eta layang jamus kalimusada teh dicekelna teh ku Yudhistira telat goblok teh atuh kumaha tah wayahna eta layang jamus kalimusada paling geus maling bener iya beres urusan maling memaling bagian di Zimbabwe
Ya baheula mah ada cita-cita batur mah yang jadi dokter, jadi insinyur, abdi mah yang jadi copet. Iya. Iya, jisim abdi mangga urusan maling memaling bagian jisim abdi. Hah? Dipaling ku golongan. Nah, ieu layang jamus kalimus sada sanajan anjeun jago dina malingna, tapi bakal balik deui kana bogana. Laras. Kayu istilah lain. Lah saha sabenerna lamun maneh hayang nyaho ieu layang jamus kalimus sada nu bogana lain siu istilah. Nah saha nu bogana teh nyaeta ngaranna Semar Badranaya. Ai. Nu bogana teh Semar. Oh. Semar teh anu ieu anu dina tubaritis. Bener. Anu hideung. Bener. Beungeutna bodas. Bener. Aya laguna. Aki-aki 7 mulut eta. Eta nu bogana teh montong cek sok sebahaya. Ah, tersangka teh si Semar goblok deh. Aki-aki teh luar biasanya teh. Bener. Jadi tah lamun si Semar geus modar kakara eta layang jamus kalimus sada bisa kapimilih. Jadi wayahna saat can maok layang jamus kalimus sada wayahna si Semar podaran heula. Iya. Geus waktuna. Eta geus waktuna. Eta si Semar di podaran. Jadi dua misi. Hiji paehan si Semar, kadua paling layang jamus kalimus sada. Ya, siap Gusti siap. Kata sian Gusti Prabu Gusti Senopati apa di negara Amarta teh jararago. Saha? Di negara Amarta Saha nu jago? aya katelah bebenteng negara Amarta ngaranna Gatot Kaca. Eta teh jago pisan Gusti. Babatok siang nyepelekeun ka aing. Sanes dipelekeun ya mah abdi mah maca dina koran Gusti. Gatot Kaca teh nyaeta oranana Braja Kang Tumama. Oranana Braja Kang Tumama. Leres Artina moal aya pakarang anu teurak ka si Gatot Kaca, pakarang naon-naon oge. tuluy. Semohon si Gatot Kaca teh kitu. Cenah mah si Gatot Kaca teh otot kawat tulang besi balung wajah. Si Gatot Kaca mah kulitna geseng. Si Gatot Kaca mah buukna paku 7. Si Gatot Kaca mah kukuna ge sendok tembok. Si Gatot Kaca mah korongna batur mah korong teh kaluar teh hejo. Ayo. Aku payung. Kihina masih batur mah pan kaluar teh cigi. Ai si Gatot Kaca. Oleh rem. Itu Gatot Kaca itu material goblok gitu. Tempo ku sia. Heter aing ku si Gatot Kaca montong ditanya aing saumur-umur. Mau jadi kupati aing ngelawan si Gatot Kaca. Hah? Iya. Alus bawa si Semar ka dieu layona bari bawa layang jamus kalimus sada. Sae rupina moal dingkekeun deui kaula bakal ngajug-jug nyaeta nagara Amarta, nyaeta ngajug-jug Tumaritis, nyaeta bade maehan heula Semar Badranaya. Mama bisa mah jangan anakna lah si cepot geuleuh teh aing si goblok tah. Namanya apa? Apa sekolah lagi di TV di siapa mah tenar. Nya, ku dalang mana tadi pake we. Oh, aing mah geuleuh tang siapa teh. Lamun kae di ditu engke panggil teh sepot. Aduh keun abi hanya. Wani. Lamun eleh abi tang ditanya seumur hidup. Nah, Pasti aing mun eleh paeh. goblok bisa. Saya Gusti ayeuna jupina pakamios ding gerak ini berat terlalu mapat cuk terlalu baku saya baga rupina
bade ngapantun pasukannya pilih aya naon-naon di jalan. Bawa pasukan secukupnya. Saya mangga. Biayana di mana? Urang yung kena KBJB Gusti. Nya mangka BJB mapan wae teh mah bager atuh Bang Jawa Barat mah duh nya luar biasa jadi sponsor wae, sponsor abdi wae nya. Nya baheula lagi abdi ka Prancis sponsorna teh Bang BJB Gusti kapungkurnya. Nya tong wawarehan lamun ka pro kabeh. Nya makanya ada ke Prancis dari 2020 mudah-mudahan jadi sponsor deh. Mudah-mudahan ini beres deh. Iya, saya atuh Gusti Prabu bangga. Jika ini pragelo mamacu kelamuku hamid tulah. Bra. Lugai ni raya lumundur. Ubanera ya lumundur wiwit kenilayang rana. Saking pangkonan Nawendra si mamringnya pada permios Gusti pada wawartos lakapun bojo nya mangkana pur bojo teh ayeuna nu kakandungan Sabaraha bulan? bojo ayeuna teh parantos bade sasihna Gusti 8 bulan. 4 tahun Ngandung naon lila-lila teuing? ngandung maksud jeung tujuan Gusti mangga permios Jik. Walah. Ya.